Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha, hideuk teh siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Kanggo bingon ayeuna, urang diajar ngeunaan akhiran ing sareng akhiran ning. Akhiran ing sareng akhiran ning mangrupakeun pangajaran bahasa Sunda kelas genep SD. Bukituna hideuk regepkeun nya naon akhiran ing sareng akhiran ning. Nu baris dipedarkeun anu kahiji nyaeta akhiran ing. Akhiran ing dipake lamun ngahiji jeung kecap dasar anu ditungtungan huruf konsonan. Nu kumaha maksudna? Di dieu Ibu gaduh kecap nyaeta bakat. Bakat ieu tinggal ku hideuk di akhiran ku T. T ieu teh mangrupakeun huruf konsonan. Berarti saupami di akhiran ku huruf konsonan tiasa ditambihan akhiran ing. Cobinya bakat ieu ditambihan ku akhiran ing. Kumaha jantena? Jantena sapertos kieu. Bakating. Ayeuna urang larapkeun kana kalimah. Bakating ku beunghar, juragan ucup unggal poe daharna di mall. Tah, omatnya akhiran ing ieu bisa dipake lamun ditungtungan ku huruf konsonan. Anu kadua nyaeta akhiran ning. Akhiran ning dipake lamun ngahiji jeung kecap dasar anu ditungtungan huruf vokal. Jadi sabalikna tinu tadinya. Contoh, di dieu aya kecap dasarna nyaeta estu. Tinggal ku hideuk akhiranana ieu u. U ieu teh mangrupakeun huruf vokal. Naon wae huruf vokal teh? Aya a, i, u, e, o ditambahan ku e pami dina bahasa Sunda mah. Estu ieu ditambihan ku akhiran ning. Kumaha jadina? Jadina estu ning. Cobi ayeuna larapkeun kana kalimah. Budak teh estu ning pikawatireun mulungan rongsokan keur mantuan indungna meuli beas. Nya ieu akhiran ning janten kanggo anu akhiran huruf vokal. Supados langkung ngaregepkeun naon akhiran ing jeung akhiran ning, tah ayeuna ku hideuk teangan kecap anu akhiran ing jeung akhiran ning. Hiji wae saupami tos mendak akhiran ing jeung akhiran ning ku hideuk larapkeun kana kalimah. Ku hideuk serat kalimahna dina buku catatan bahasa Sunda. Teras di-upload di assignment bahasa Sunda di kelas masing-masing. Hatur nuhun kana perhatosanana. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.